dak daripada hulang-hulang mah cara penting coretan maksudnya kumaha tuh eta orang main ludo tah daripada kesel mah beli duitan meh rame ayo A few moments later. Terus barudak euy. terus Tapi siga rame itu teh. Ning bade ku ditoong ieu mah. Ning lah. Siga si Abdul euy. Siga si Abdul budak ke ngaji daseng. Kala itu kenaron barudak geus siga ke Menlu. Tapi aya duit kita teh bade judi mah euy. Daseng kan ajengan euy. Lapor ke ieu mah euy, kudu lapor ke SD mah euy. coret Biasa rame ya teh. Ditaong heula ieu mah bener ditaong heula euy. Saha nu meunang ieu mah euy untung duitna loba aja babari rugi euy. Anjir. Beneran menang euy. Asli mah kudu laporkeun teh euy cekih aing euy. yang beli kuota ayo Assalamualaikum. Mana bos? Oh iya. Assalamualaikum. Naon? Itu tadi putra Akang nuju main ludo. Baiklah main ludo mah permainan anak muda ieu lah. Tapi duitan Kang. Naon? Duitan? Astagfirullahaladzim, judi lain. Nya Kang. Tapi udah menang Kang. Alhamdulillah, rabbil alamin. Bisa gitu anak aing. Si Akang mah kumanya pan judi teh haram Kang. Nya lu. Hayu atuh Kang, ayeuna aing urang pilari. Hayu atuh. Kang bener Astagfirullahaladzim, maraneh teh barudak. Kan judi teh haram, maneh ingat maneh teh lamun judi teh bakal asup ka neraka jahanam. Poho neraka jahanam, sing ingat maneh teh barudak. Saha ieu teh nu ngajakna? Iya Kang. Sing maling. Saha nu ngajakna? Goblok. Aduh, geuning maneh si Abdul, si biang kero teh. Ayo balik sia. Action. Sip. Serius siap. ya dak kieu mah penting eta geuning orang main ludo Silham mana silham? Tuan Abi Jomblo, terima kasih. Bila Anda berminat, silahkan kali cari nomor saya di kolom bawah ini. Terima kasih. Bye.